jam sabaraha ieu sore gitu. Ini geus sore geuning salakinya can balik riwayah kieu mana nyari sirah. Leuh mun bajak lila teh bebenangan duit ieu mah teu bobora kegede leutik ke henteu jar deui. Duh ningali batur balanja loba, urang teh kabedag ningali tadi tetangga cing arabring balanja 2 kantong sewang urang belanja naon. Alhamdulillah kan panasnya tuh ya rumah heula tuh langsung wae kan mending gede istri cai haneut langsung we di bumi wae mangga dah kari moal ka rumah heula mah ya mangga Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kalian karek balik wayah kieu. Capek gini kan istirahat teh. Aduh, kunaon eta tarang tepi ka di tambalan kitu. Nyari sirah ieu teh tah bakat kunaon kurang duit. Ubaran atuh. Keun ari masalah duit mah danges apa. Tiba heula oge susah urang teh. Ira senang atuh ningali batur tinggal di balanja. Tadi ulah teh hayang panas tinggal di batur teh Atuh. pikiran. Atuh tong ningali batur. Da ari batur mah geus puguh. Ayanana geus puguh. Coba di dieu mah ukur ngojek usahana oge. Atuh cikan ti usaha eta ngojek atuh kos batur tinggal nu loba duit teu bari di alana. Ngojek mah tinggal di geram teh beunghar-beunghar urang teh. Heeh. Da lain teh hayam. Sedangkeun ayeuna kumaha usaha ti iseun. Da pangabisa ukur ngojek hungkul. Keun ari batur mah da usahana normal. Assalamualaikum Mak. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Nembe uwi aya. Mbak Uwi, Mohon Mak. Mak. Ya. Simpen ke tas. mohon. Sareng kacamata mah. Mangga. Sok atuh ya gerak tuang heula. Tada masak. Sareng naon mah? Saya aya we kumu teu buka duit. Tong olo-olo sok. Tah. Mana tuh pangsel mau dipaeuna? Panarik ieu. Ieu teh tuh menang hasil si ieu narik si Sona ieu ge 15.000. Sugan atuh teh sore mah meunang. Masa kieu? Narik ti isuk-isuk sampai ka sore. Atuh apan apa euna teh usahana ti iseun kieu. Eta oge menang narik ti ieu si Sona tadi 15.000 oge. Atuh sugan sore mah meunang. Doakeun salaki teh sugan aya milik. Meh kos batur, rareuncem batur oge. Salaki oge teh hayang mere gede. Terus kumaha atuh? Budak beak, dipen beak. Beas ku kuning eueuh beak. Yo atuh kieu we ayeuna mah. Daripada didinya ngomong wae, geus we ayeuna mah di dieu keluar. Sugan atuh aya nu mere nginjem. Sugan babaturan aya nu bager ka di dieu. Daripada ngetewel wae mah. Geus doakeun di dieu keluar deui ah. Ikhtiar. Tugal bedangan duit nu gede gede panto.
Alhamdulillah mah katampi pisan ya. Mamna Nuhun we atuh pami katampil mantos ya atuh ya mamna. entos ya mah. Ini atuh urang ieu we urang bereskeun heula. Itu pabalata. Ayah lain bayaran ayeuna teh. Kana Aya, tos mah. tanggal hiji. Ya iya tuh. Alhamdulillah atuh bisa meuli beas. Alhamdulillah. Nah, sakieu bayaran teh. Kan sepi tidak mengeuna. Terus samun sepi. Nah, bayaran di dia gede tapi ieu sakieu. Kan ayana seueur ditu seueur hutang. Kumaha atuh? Sakieu mah moal mahi keur beas hungkul. Can listrik, can ledeng. Kumaha ta ayeuna mikirkeunana? Kan sahur aya oge nuju sepi pada melante. Jadi we keng sakit tuh bayaran oge. Terus mahi keur naon sakieu? Ka warung ge moal cukup. Wayahna we ayeuna mah ikhtiar. Ka itu kanu lain. Nya tuh mah aya keluar heula milarian kekirangan anu tadi. Nya tuh sok we didoakeun sugane tuh meunang. Da tuh sakieu mah moal mahi. Nya tuh mah aya bade milarian kekirangan anu tadi. Nya sok atuh. Ya. Ya. Siap maneh. Heeh. Indung maneh. Kaset kieu euy. Aduh, buat. Aduh. Nah, meureun. Oh, oke. Oh, kayak indung maneh, Jik. Jik, tahu. Aduh. Ye, kamana? Sebenarnya bisa rapi dia. Aduh, kemarin. Aduh, kamana ngajangkorna pemajikan teh. Balik ngari teh lain nyampakeun kopi-kopi atuh siga batur. Semestina ieu kalakah eueuh na ka mana cenanya? Be. Ampun. Jeung capek jeung naon teh. Itu ieu pisan urang majikan teh. Kamana jeung manuk itu kana pare cenanya lain gebahan padahal mah. Yang ablu-abluan mah be tega pisan ya pemajikan. Nyai nah kamana angkatna ya Kang palas nih aing mah hari ringan ge bae keur kieu mana asing itu manuk kana pare
Duduh teh nyai kemana atuh kemana geningan junjunan tuh gening geus ti mana sana ngajangkornanya majikan teh dikarek lol wayah kieu be Allahu Akbar, nah kunaon teteh guguk-guguknya. Nah kunaon nyi? Jara rengkel sakang Heueuh jengkel kunaon. batur mah balalanja meuniga raya ari abi kieu deui Heuh, nah jika hayang tuh ulang kumaha? urus wae domba kali-kali mah urus pamajikan Nah hayang naon atuh nyi? Rungsing wae teh. hayang we atuh kaos batur Kang batur mah balanja baju 2 kantong 2 kirang bara atuh kaos batur mah pangmelikeun bedak-bedak pek hayang boga pamajikan geulis ngamodalan tara kumaha ieu teh Ke atuh. Ngadaguan domba geus rada gede. Pek jual beulikeun kadinya. Ari keukeuh teuing mah. piraha heunteuing gedena atuh Kang anak domba unggal poe di daguan anggar wae segede kitu geus rek indit tong lakaneang can bogakeun meuli bedak mah